Hai. Iya, Pahmi mah iya. Ami, antarkan Mumi balik yuk. Mumi sian, tadi di jalan katimu jelema serem jasa. Ron, emang saya tadi kapanggihnya anak? Ih, jangan tuh, anak buah aing meureun. Oh, boy, ayo. Isi, naon sih Nat? Hai di jasa boy. Ilah, lah. Ki ka mana ta conot? Ke Pajolo sih. Santai lah. Di Geboy mujair. Nang ning nang plak tuli gem. Nat. Oh, bae sih. Cewek. Ih, Pahminya. Momoy. Iya Pahmi. Wih, ngobrol yang satu boy, yang cewek. Asa-asa wow, aing. Ih, tapi nu hiji mah teu wow ieu. Kos orang Korea. Pahmi kenaon di dia? Biasa moy. Aya nu nang tangan ngetrek kamari, konyol jasa ka Pahmi ngajakan ngetrek. Ramjada jasa tuh ngomong. Mampu gitu sih boy mau motor. Ih, yang ngetrek segala. Pahmi sorangan doang. Duaan moy jeung Balkes. Oh, duaan jeung Balkes. Tuh, Mumi lupa ngelak kadinya nya. Iya moy sing adeknya. Mantap jasa. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini. Geus jasa eta mah Mumuy. Aduh, adena teh yang diantarkeun naik motor, lamun yang diantarkeun mampus aing. Tebak. Ya bebang, ya bener sih boy. Ya hoeng ge. Ya iyalah. Ulah sorry sia. Coba tak bawa motorku sia, jangan ngetrek. Aduh biasa Nat eta mah action trik eta mah trik. Kumaha sia si pandeukeun cewek. Masa aing kudu ngaku teu bisa memotor atuh gengsi aing. Gengsi bes ya digedekeun. Ulah sok loba emosi. Tarek kolot ayo urang berangkat bawa motor. Ke mana? Ayo ka mana ke terserah sia mah mana. Pas awewe sia ka mana-mana nek lumbang terserah. Salah juduk emosi wae. Bener-bener pencet. Kebel amat sih Run, ngising doang ge. Yalah, kok pan aing sekalian mandi. Ya elah Run, pan sia okem, mandi-mandi amat atuh. Mang kunaon? Mang okem teu menang mandi. Atuh menang bae sih Run. Sia mandi make sabun teu? Lah, make sabun-sabun amat kok mandi ieu. Asal baseuh beng lah. Paingan bau belem-belut awak sia Run. Jadas ya kok. Ngomong teh padu bae. Turunkeun reputasi kesangaran aing bae. Atuh aing moal sangar, aya disebut bau belut mah. Untuk tah konengan hayang kajul sangar mah. Ai, buah edan sia untuk aing teh di konengan. Nu aya sangar henteu jadi jieun heueuh ka aing. Run, ieu lokasi anyar deui apa kumaha sih? Tenang sia mah kok. Ulah sieun, anyaran terus pokona mah jangan aing mah. Pantesan. Kah? Siap-siap, emang satu. Tenang, saya mau panik Run. Urusan aing ieu mah, lokasi ieu mah. Aran. Areuman motor sia tah. Dompet keluarkan dompet sia. Penta terus kok. Bila perlu, parias-pariaskeun leungeunna, sing galak.
Nah naonan sia. Malak aing. Wah, ini sia ka aing. Hoi, saya tak. Wawanian ke anak buah aing. Ya anak buah sia, Ron. Ih. Teh horeng boy. Pajar teh saha. Ih, sorry. Da kitu bae pagawean sia, Ron. Udah kumaha deh tuh boy. Emang kieu doang pangabisana. Cara aing atuh ngamuk ka kolot minta dibelikan motor. Yaelah, motor di bae diomongkeun. Sok. Buset, tukang malakos aing titang ada tayang motor ai buah edan. Hai Fahmi. Hai. Iya, Fahmi mah iya. Oh, pajar teh itu. Mirip sih. Gila, masa momoy mah Fahmi disarwakeun jeung kerupuk kulit. Ya ada deh sia. Ami, antarkan Mui balik yuk. Mumi sian, tadi di jalan katimu jelema serem jasa. Ron, emang saya tadi kapanggihnya anak? Ih, ya henteu, anak buah aing meureun. Oh, boy, ayo. Nat, emang itu awewe ngaranna saha? Momoy. Oh, Mumoy.